Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh. Tanapi Kang Ius carita anu digarap teh nyaeta Gumilar Yasana Sukandar. Atuh dulur barani ngaturkeun sewu nuhun ka sadayana dulur nu satyana manconya dina radio, dina streaming, dina YouTube oge nya. Begituna tong hilap dulur nyungkun ridolillahi ta'ala nanya di subscribe adah di like di share mohon ke harati sebenarnya etang-etang ieu mah promosi gitu tah ku kitu semangat tuh supados teu nyang kolong kana wagatos kaparayun sadayana deurah. Murah ke timel anu gurih girinyi teh cenah ieu ade kenaheun kitu ceuk pikirna pabar aja Mang Dekong nu harita jentre atra kadengeun ku manehna kana sasambatna Nyi Esi sanajan bener manehna teh kaasup hiji bangsat garot Mang Dekong teh dulur nya tukang bobok tukang gedor nu geus lila jadi inceran polisi. Mun manehna kabeneran keur ngajalankeun kajahatan teh taya ieu ngabogaan rasa karunya estuning dalenges atuh taya ras-rasan saok kadua gaplok. Tapi harita mah Mang Dekong teh aneh hatena anu sakitu teas alabatan batu teh teu burung we hancur barang manehna ngadenge melas-melis sasambatna Nyi Esi. Teu panjang mikir deui ngan creng bae manehna teh luncat ka jero saung. Aret manehna mireungeuh beleg-begna hiji lalaki anu teu beda ti ucing nu keur ngadeukeman beurit atawa ucing anu keur ngahegoy pinang bandeng nu girinyi hanyir dur. Teu antap parah deui ngan karawak we dicarek punukna koleang dibalangkeun. Pu atuh harita teh ngan gejret gedebut kawas nangka asap lagraganatan. Aduh, ya tulungan usin warna tulung. Wagan barja ngoceak. Keur mah reuas awakna teu pupugung apung leang. Turug-turug asa nyeri deui cungcurunganana ti teuneut kana taneuh. Si Usin jeung si Warma oge tua kampung Sanukri nu harita keur tingkar ceuwis dariuk rada anggang di saung teu kira-kira reuasna atuh ngadenge dununganana ngoceak kancang atuh marul kepala bah saung ngan hanjaka dulur barani eleh rikat harita ku Mang Dekong anu harita geus ngagajleng ka handap kerawak juragan baja teh ditewak dijungjungkeun samun hampangeunna bareng jeung nampeuna anu tiluan kejeret juragan lurah teh ditinggangkeun. Nah atuh teu wudu we. Bulak gebru nu opatan teh patumpang tini bari cing jarari. Aduh, tobat. Juragan barja ge ngagoak laju kokorondangan. Cangkengna asa potong mun ti beurang maka cida matak lucuna. Puguh harita teh salana tinggalkeun di saung. Cingan ya, saha si lain deh si Usin anu geus hasil pangheulana hudang teh nyeureudeuh ka Mang Dekong dulur matana teh sidikeun dibelel-belel hayang sidik saha-sahana
Keur mah poek katurug-turug memang teu wawuheun. Puguh Mang Dekong mah pan langka liar ti beurang. Montong loba bacot sia setan. Geura ragap anggun bayu awak aing. Ulah hari bani dengan kapi kang we sia. Ceuk Mang Dekong ngajawabna bari pinuh ku kawaspadaan. Lantaran kabireungeuh anu duaan deui teh geus pating karuniang harudang. Teu wudu we atuh si Usin teh ceulina asa panas. Panasna asa disebit atuh saumur-umur nyunyuhun hulu kakara harita aya anu wani-wani ngahina jeung ngahampas. Geus teu dipikir panjang dengan sebut bae narajang. Manehanana teh. Tapi ngan sagilek Mang Dekong miceun beungeutna bari dibarengan ku leungeun katuhuna ngagiwaregeun paneungeul musuh. Sedengkeun leungeun kencana ngapelesat rek nobros kana iga burung. Tapi si Usin oge lain atah-atah tuh. Sakilat manehna luncat ka tukang bari narik deui leungeunna anu saterusna hiu dipake neungeul-leungeun kenca Mang Dekong. Sedeng leungeunna anu hiji deui ngaheat rek nebas kana beuheung. Nganorok aya leungeun katuhu Mang Dekong anu memang geus manco lobah dadana. Sakilat kaguri wae newak leungeun si Usin bari ditarik ngabarengan leungeun kencana anu oge ditarik deui lantaran rek dibabuk ku musuh. Sedengkeun suku katuhuna diangsrodegeun ka hareup ngawangun kuda-kuda anu saolah-olah nutup lawan pikeun gerak nu jadi musuhna. Nu antukna si Usin nyolontod doyong lantaran tanagana geus muser dina leungeunna. Hiu ceprot teungeulan kepang leungeun kencana Mang Dekong teu bisa dikepeskeun deui. Ngahanca kana puhu ceulina si Uy. Anu akibatna si Usin nguduk-uduk bari jeung ngoceak. Cetruk deui huntuna pacatrok lantaran gadona disampakeun tuur Mang Dekong anu memang geus manco pikeun nagenan badana musuh. Si Usin teh ngagarode teu walakaya. Mun ti beurang mah tangtu kabireungeuh dulur. Ti buriabun celikna nyamatana teh beda wae tinu rek ngalepaskeun nyawa. Bareng jeung ngagedebutna si Usin, si Warma jeung Mang Tua rikat dua anana narajang. Peureupna pating hariuk ngabangbaraan. Anu saurang rek ngabentur sirahna, nu saurang rek ngahanca dada. Atuh sakilat Mang Dekong teh luncat ka tukangeun miceun panerajang musuhna. Jeung deui manehna luncat maju ka gigireun Mang Tua bari nyamberegeun suku katuhuna kana bincurang lawan. Atuh leungeunna geus hasil harita teh ngababuk punuk Mang Tua. Anu daek teu daek Mang Tua jadi tijong jolong harita derek tikusruk. Sedengkeun si Warma nu aya kencaeuna Mang Tua malik peureupna anu ngahiuk tadi poos teh lantaran dipangejatkeun teh ayeuna geus ngahiuk deui rek ngacojo kana tukang irung. Sakilat Mang Dekong miceun beungeutna bari newak leungeun pigeulangna musuh maksudna marek dicentok dulu. Tapi si Warma anu memang geus ngarti kana gerakan jadi lawan rikat ngilepkeun leungeunna jadi mangrupa siku anu rek ngancam kana gadog. Sedengkeun leungeun kencana ti handap ngahiuk ngababuk pigelang leungeun Mang Dekong. Bareng jeung eta leungeun si Warma teh anu tadi mangrupa siku anu ayeuna geus muka deui rek ngahanca puceuli. Mang Dekong ngaranyug teu sangka bakal kitu kajadianana. Tapi manehna ge teu kapiheulaan babar likat ngagilekkeun deui serahna. Bareng jeung eta jebrot leungeun musuh anu rek ngababuk kana puceuli teh dipeupeuh ku teungeulan kepang ku dampal leungeunna anu disangigirkeun. Dulur barani sadayana si Warma pugoe atuh ngerepeng bari jeung nyengir hiu cekuk cekuk. Jika burung si Warma teh dihakan peureupna Mang Dekong anu mana ngagunakeun tonyokan leungeun kencana sarta akhirna dibabuk puhu ceulina anu teu ampun deui ki Warma teh ngajejengkang blak bae manehna nangkarak
napas na empes-empesan nyenen kemis tapi orok kaya tina bujurna ki warma mah aya anu murubut keluar gasna dulur tapi kan kamodolan maneh ki warma kakara oge Mang Dekong nyeunghap karasa di tukangeunana teh aya nu ngahiuk deui aya hawa tiis kana punuk anak Malik teh geus nyantong pereup Mang Tua pinuh nafsu ngabongohan duk takis ku leungeunna teu wudu we atuh duanana oge rada repek puguh ngadukeun tulang leungeun minangka ngajajal tanah ka sewang-sewangan. Montong sok ngabongohan atuh euy kawas lain jalur ieu teh. Ceuk Mang Dekong ngagak-gak bari mundur salengkah ngawangun kuda-kuda dina gerakan Tanjung Pura anu pinuh ku kawaspadaan. Patua teu ngajawab, syak deui manehna raja ngirimkeun panonyokna. Prok ditempel ku Mang Dekong bari ditungkup ku jalan ngelid sarta nyed dicentok atuh colontod teh dikusruk deui meunang sakali ieu mah dulur dihaja leungeunna teh dibikeun tapi sakilat badis jigah anu deuk labuh teh Mang Tua newak kana suku Mang Dekong anu sabelah katuhu kerawal dicentok satakerna Mang Dekong ngaranyug reuwas atuh tapi memeh bisa naon-naon manehna geus ngeleweng manten leungeunna jadi roroesan neangan kasaimbangan antaran sukuna napak sabelah ngulur barane puguh we patua teh asa meunang angin baripokna teh ayo sia geura wajah sajan ceuk patua nyakakak bari pageuh nyekelan sukuna Mang Dekong si Usin nu harita geus nguntiang hudang kuat nyampeurkeun maksudna marek ngabantuan patua bari nyerengeh oge teh mong huntuna pok ngomong bener euy bung kadelesot euy keun urang tarok tah babatok teh tuman kituna teh si Usin bari serepet mesat bedogna nya bener dulu barani rek narokna teh lain ngan saukur heureuyan rek narok huluna Mang Dekong teh tapi Mang Dekong harita memang muringis kelanan ai kudu diukaleungitan kitu wae masirahna inget kana gerakan pamonyet ditalangke Mang Dekong ngaragrageun maneh sarta saterus ngagunakeun gerakan pamonyet badi nyuliwa dihandap gep atuh suku katuhuna Mang Tua teh ditewak terus ditarik ka luhur atuh ayeuna mah jadi tibalik pasangan dulur tadi mah Mang Dekong anu beunang kitu teh ayeuna di Mang Tua anu cara Mang Dekong tadi suku nu katuhuna dicekel page bari ngagunakeun semogut waduh dulur barani sakilat ditotogkeun kapala bah si warma anu rek ngeuniang hudang atuh puguh we ari bruk teh nubruk baturna duanana humarurung angeun si warma kateum ragu sirah Mang Tua si Usin nu harita geus ngalugas bedogna rikat ngalugas bedogna ka Mang Dekong nyampeurkeun ti gigir tapi sakilat Mang Dekong usik dina gerakan Tanjung Pura jingkrak disusul ku gerakan hap-hapin jeres bedog si Usin teh ngahakan taneuh lantaran sasaran teh geus eueuh geus nyingkah teu antap warah deui syak Mang Dekong ngagunakeun jurus sepak kuda beger cetruk kana garona si Usin aduh kituna teh bari ngajengkang si Usin sirilik ti tukang Mang Tua nu tadi namru teh hudang deui dulu bari jeung ngarontok Mang Dekong atuh puguh we Mang Dekong teh rikat Malik bari ngelokkeun awakna solontod Mang Tua kahareupeunana laju dikael sukuna atuh galeong keur kitu disusul ku teungeulan babuk lalai teu ampun deui dulur kebru Mang Tua teh ninggang si Usin anu keur nangkarak kop Mang Dekong nyokot bedog si Usin anu maksudna marek dibalangkeun tapi ari disangkana ku si Usin mah boh ku Mang Tua pasti cenah eta bedog teh rek dipake nyacar bolang maranehanana atuh teu antap parah deui ari korejat ari hudang ari berengbeng we dur lalumpatan
kukurubutan di tengah kebon. Pelak kacang dapros atuh lapur di leyak. Geus teu jadi pikiran asal salamet bae dirina. Mang Deko ngarenghap narik napas panjang pisan. Luak liuk ngareretan musuh-musuhna bisi aya keneh. Tapi teteh lageus areuweuh saurang-urang acan. Taksiran anu duaan mah geus leuwih ti heula malaburna. Ras manehna inget ka awewe anu tadi rek digadabah teh dipaksa mirusa teh teu talangke deui jeleng manehna luncat ka jero saung breh teh ngemang moled atuh nya ngemang boled dulur ari sabab tetela eta awewe oge geus eueuh tina tempatna ke nah digopo gitu kuno duaan waktu tadi aing keur diharurup teh dah asa piraku deui sahanteuna meureun kudu dijeritan cek geurentes hatena bari geek diuk itung-itung ngareureuhkeun ka sape nah asana teh bet usil teuing kana urusan batur teu bobogoh tadi oge meh-mehan aing jaga kaban lah mangsa bodoh teuing masih ngerek kitu rek kieu oge lah halah eueuh untung rugi nadaker diri aing mah parina oge kadibu-dibu openan kana urusan batur cenah ceuk Mang Dekong garanteskeun deui hatena jung manehna teh cengkat maksudna mah rek init deui ti dinya tapi hatena ngadadak keras inget deui ka si awewe teh tadi teh kapan ngais budak sarta eta budak teh kungsi dirarebut dipaksa dicokot tina nyu jadi aisan indungna keke hari tadi budak di kamana geundih di Garubo gitu piraku deui da sigana manu dipika butuh mah indungna pantes nate di gabag teh Mang Deko ngagabag ter manehanana ngageter hatena bulu punukna ngadadak carangkat sanajan bener oge manehanana teh hiji jelema anu kacida dedeglerna sarata tara ieu ngabogaan hate karunya ka batur lamun keur ngalakukeun kajahatanana tapi harita mah teu buru ge manehna teh ngadeg-deg sagala ngingetkeun nasibna si budak teh sok bisi dirogahala jeleng atuh manehna teh luncat ti luhur saung heg tumpah tempo imet pisan daragdag maju ka behareup breh teh kabireungeun aya anu ngagoler semu uyak-uyek dina kamalir kebon gancang diburu masyaallah teu salah deui geuning eta teh budak teh anu keur gulang-guling awakna digubed ku samping kebat sedengkeun sungutna di dedetan ku lalamakan taksiran ngahaja menang nyoehkeun tina samping pangais nu dipake meungkeut awakna aduh dedeh teuing anaging duh nyah teuing jalu budak teh teu sirikna dirau ku Mang Dekong lamak nu metet dina bahamna teh dilaan ma budak teh ngagorowok lepas tarik ceurikna teh denger pisan jap deui kaganggu ku euriheunana memang tita tadi oge budak teh ceurikna mah teu eureun-eureun ngan teu betus kaluar puguh teh beda ti nu dibeugem ka dieu ka bapana king ayo urang pilarian mah ujang ayo
Regeyeng budak teh dikelek. Sabrehan oge kanyahoan yen ieu budak teh lalaki. Juringkang Mang Dekong teh moal budak keluar ti kebon muru ka jalan. Manehna ruak liuk ngencang ngatuhu susuganan inung budak teh kapangi. Tapi labeng lapur eueuh deui anu kadeuleut teh iwati beleg-begna poek anu kacida mongklengna. Belah katuhu harita ngadingding gawir. Nu pinuh ku tatangkalan atuh belah kencana ngampar kebon kacang anu paselang jeung kebon bako. Sidang sisi jalan minang ka wates kebon ngajajar tangkal Jayanti marapat sapapanjangna. Gering awe teh kamananya nah urang salabarkeun wae kitu ieu teh budak ka urang Cicapar lah ngalobakeun teuing gawe leuheung-leuheung mun aya kumaha lamun eueuh aing ge meureun anu kasangka kenna teh ceuk gerenteus hatena paripokna deui mending dibawa heula we ka ieu mah me gampang ge oge meureun indungna neangan. Ceuk Mang Dekong bari ngareret ka budak anu harita teh nangkot ngahep-hep we bari euriheun keneh. Geus mikir kitu mah gidig wae manehanana teh nonggo. Sedengkeun Gumilar ngahep-hep teu kecet-kecet dina tangkeupanana. Sanajan bener ieu jelema teh teu wawuheun meureun. Tapi neulik ragap jeung omonganana anu ngandung kanyaah jeung kadeudeuh. Gumilar oge ngarti terus rasa manehna ngahenen teu loba pamola. Atuh Mang Dekong terus ngagedig nambah jalan rondaan anu beuki ditu teh beuki nanjak. Preh kampung Cicapar hareupeunana merdong poek comrek. Tiseun teu beda we ti lemur nu kosong. Manehna terus nonggoh malibir sisi lemur anu satuluyna mapae jalan satapak anu geus lidik jalan paranti anu ngala suluh ka gunung. Palebah tangkaloa nu orang kadak manehna mengkol ngatuhukeun totorobosan kanu bala anu ditempuh sasatna beut barala dulur. Pinuh kurungkun-rungkun nuting jarumpluk puguh kadinya mah tara kasaba pisan ku jalma sejen. Tapi pikeun Mang Dekong mah teu jadi halangan harungan sanajan poek merdong saperti kaayaan harita. Puguh didinya mah pikeun manehanana mah geus jadi manukna. Saenggeusna sababaraha jongjonan manehna ku kurubutan jog anjog atuh ka hiji tempat anu rada datar. Gidig Mang Dekong ka juru imah anu memang tempat panyumputan deukeut tangkal Kiara anu ngarungkun. Raket atuh pantona dibuka cekes-cekes ngahurungkeun panekerna laju ngahurungkeun cemporna diseungeut. Koloyong nyampeurkeun bangku awina. Sot Gumilar digolerkeun. Sing oreng budak teh geus ngagebrak tita tadi keneh ge sare dina tangkeupan manehanana. Dulur barani sadayana dina peuting harita teh nyaeta dina peutingan Gumilar dibawa ku Mang Dekong anu saterusna ngagebrak dina bangku awi anu aya di hiji tempat nu hara-haraeun. Jauh ka ditu jauh ka dieu. Nyi Esih mah harita teh keur meleteng lumpat ka lebak. Buukna ngaring kiwik, panonna buringas. Lingas bari sungutna teu repeh. Gogorowokan ngageroan anakna. Waktu tadi teh Mang Dekong luncat ka jero saung anu saterusna ngabalangkeun juragan baraja teh Nyi Esih mah ngorejat hudang. Sanajan harita masih keneh sieun jeung bingung.
ingetin ke anakna nu tadi diparebutkeun tina aisanana. Hatena teu burung jumarit kanu maha kawasa. Ngucap syukur alhamdulillah ku ayana pitulung anu teu disangka-sangka. Manehna salamet teu tulus jadi korban nafsu durjana anu samemehna mah geus pondok harepanana. Rek atuh kahandap dukdek nuker ogo begalan pati merebutkeun umur atra kadeuleu. Najan ukur juringkangna tetelah hiji lalaki keur hut-het dihurup ku tiluan. Gajeng Nyi Esih teh runcat ka luhur saung saterusna ngahep-hep. Nyi Esih anu keur ngajempe di luhur saung manehna nitenan jalma-jalma anu harita kariduaan deui. Nyaeta anu keur galungan jeung lalaki anu nulungan manehanana teh. Laju manehna cengkat leumpang lalaunan malibir mapai sisi kebon. Maksudna mah rek neangan anakna, tapi kulantaran kurang titen ongkoh neanganna bari cungas-cingeus pinuh ku kasieun. Budak teh luput teu kapanggih. Ras kanu duaan deui anu geus leuwih ti heula areunitna ti dinya. Teu bae dina hatena boga sangkaan. Boa-boa cenah anakna teh dibawa. Atuh teu manjang mikir deui, Nyi Esih teh muru jalan badi gegeroan ka anakna. Pikirna percuma diri manehna salamet. Ari anakna sasatna nu jadi buah hati kembang mata kadeudeuh sanang-enang. Sasat ayeuna nandang katalangsara aya dina leungeun Durjana. Ujang, ieu emak Ujang. Cenah dulu soloyong Nyi Esih ngadeukeutan ka malir jalan. Dumeh neuleuh aya anu ngarungkunuk bisi anakna dipiceun ka dinya. Ari dirampa teh sing horeng luntah. Jalan tapi teu burung we nyuuh di dinya. Duh Gusti Maha Agung, ampun Gusti, kedah kumaha atuh abdi teh ya Allah. Nyi Esih laju anemprok sisi ka malir. Geus teu nolih kana kakeueuk mireungeuh beleg-begna peuting. Kang Tata, di mana atuh engkang teh ayeuna? Tinggal ieu abdi Kang. Duh, memehan abdi teh tiwas Kang. Coba si Ujang ayeuna teh terang di mana di jeung kumaha nasibna. Kang Tata, antosan abdi ngiring Kang. Nyi Esih nyuuhna ka malir jalan. Teu malire kaayaan alam sakurilingeunana. Awakna ngadegdeg tiriseun ku gelebugna angin peuting anu teu eureun-eureun ngahiup. Menang sajong-jongan mah Nyi Esih teh ngalumuruk nyuuh dina ka malir anu pinuh ku runtah. Kuniang hudang jung nangtung laju leumpang deui mudun bari teu eureun-eureun sasambat ka anakna. Tekadna geus buleud moal waka balik ka Cicapar lamun anakna tajan kapanggih mah. Ongko deui pikirna balik oge ka ieu mah. Geus tangtu dirina moal aman. Lalaki anu tadi teh bakal ngarah-ngarah lantaran maksudna teu kalaksanakeun. Anu matak leuwih hade terus bae manehna teh kebat. Rek nyusul nu jadi anakna. Mati-mati manehna sanggup ngalakonan asal nu jadi anakna bisa disalametkeun. Kitu tekadna Nyi Esih, nu penting mah budakkeun bae dirina kumaha ona mah. Dulur barani sadayana di mana bae ayana sewu nuhun kana kasatianana anu nuju mararancona.
Recetna sora manuk anu ngabageakeun datang deuna Sang Surya anu moncorong di belah wetan. Brai beurang pikeun Mang Dekong dijadikeun aneh, malah pikeun manehana nama hiji tanggara anu leuwih maneuh yen ngelingan supaya buru-buru hudang merosotkeun simut sarungna lantaran alam teh geus maju ka beurang. Harita oge manehna geus turun tina bangku awi tempat manehna sare. Bari kukuliatan ngalempengkeun urat-urat urut sapeupeting morongkol ret ka gumilar anu masih ngagebrak. Kasep budak teh geuning. Indungna oge moal beda ti kieu rupana ya. Mana peuting terek aya nu ngagadabah oge meureun keulis indungna teh. Deuh, saha cenah mangklukna eta teh. Tapi hari kanu duaan mah apal pisan. Si Usin jeung si Warma teh. Geus biasa maranehanana mah sok ngamumurah tanaga teh. Teu inggis ngangga batur teh. Sok dapon menang buruh we. Nya gadang aing ge rumah lain jelema bener. Tapi jelema talengas taya ras-rasan. Tapi saukur kana cokot-cokot aing mah kana bana. Ngagedor zaman nu kahitung kaya eta ge jeung pait mere gese kumaha. Hari ngarogahalan dasa ka jalma mah asana teh tacan pernah aing mah. Keke bogaeun bapa keneh kitu ye budak teh. Tada teuing meureun gempeurna anak pamajikan digunasi kagu dengan beu. Wah ketang samemehna ge bapana teh dirogahala heula meureun. Nya sigana mah nyelik kana basa carita anak di saung mah. Ceuk Mang Dekong bari kojengkang manehna murupan tok brai dibuka. Hawa gunung nu dibawa ku hiukna angin nemrag ka jero imah nimbulkeun tiris oge kana awak. Puguh cahaya panon poe tacan karasa panasna. Raket panto ditutupkeun deui jolad-jolad manehna ini tidinya seseleket. Koreleng ngambah bibir gawir anu nang tawing atareng tong pinuh ku cadas anu nyalocor sareukeut. Beras ka anu rada datar breh tetemong aya talaga anu ngeplak bodas pinuh ku haseup nuting peledug kasorot ku cahaya isuk-isuk. Sisi-sisi caina eta teh ting blek-blek teu beda we tinu keur ngagolak. Nya katelah puguh ieu meureun nu matak disebut Gunung Talaga Bodas oge. Tumeh aya talaga anu caina maklak bodas disambut ku haseup anu meledug ka luhur. Koloyong manehna nyampeurkeun tempat anu taneuna datar. Malah lalaning bersih kawas nu mineng katincak. Saroga tu manehna kuda-kuda anu saterusna hutes durus diselang kuluncat jeung depok tajong sepak tonyok. Peupeuh suai jeblag kepang geblig pakupis ribut sorangan. Sing horeng Mang Dekong teh keur latihan ngasakeun ulin Tanjung Pura anu diciptakeun ku manehanana. Geus cukup ngarasa capek jeung hasilna bisa nambah gerakan-gerakan anyar. Reureuh heula meusan koreleng balik daragda deui nurubun gagancangan dumeh manehna inget ka budak nu masih sare keneh. Sieun kumaha ona meureun. Bener we ti kajauhan keneh oge kadenge budak teh ceurik menika dengek. Mang Dekong gagancangan muru ka imahna. Hari brai teh panto dibuka. Gumilar teh geus nyampak aya di handap bari ngading diut ceurik. Alah geus udang jaluk. Mang Dekong ngaragamang rek mangku
Gumilar merungkut sieun meureun puguh teu wawuheun bari tetep ceurik manehna nempokeun puringisan semu-semu sieun. Emak ka mana? Emak. Gumilar tetep ceurik bari nanyakeun indungna. Panonna luak liuk neangan. Mamahnya baheula jalu bau anger maka dia bae jeung bapa ya ka dieu nya ka aki ya aki ye ceuk Mang Dekong. Dari Karawak Gumilar teh dikelek jurut turun dibebenyokeun. Tuh jalu tuh tempo tuh itu manuknya uluh tinggal tuh menihar halus gitu keur alulin tuh Ujang. Duh halusnya Ujang eta teh kabeh oge nu Ujang hayang Ujang ceuk Mang Dekong bari nunjuk kana manuk-manuk anu kerting aracleu dina dahana kai. Saware hayaan gegelebaran bari pucak pacok. Gumilar ngadak-ngadak repeh ceurikna teh kabeng bae ku manuk-manuk nu arulin sungkan-sungkan. Sawareh ting jere bebeng meberekeun jangjangna. Itu anuk itu anuk ceuk Gumilar ngareunghik nunjuk ka manuk. Nya Ujang lu Ujang gawe oge keun antepnya keur arulin. Mang Dekong ngabebenyokeun bari ngusapan sirah Gumilar pinuh ku rasa kadeudeuhna keur. Ayang Ujang hiji ayang ewak. Gumilar meureun hayang dipangnewakeun bari lewa-lewe. Oh jalu hese atuh jalu. Tapi eta manuk teh sadayana ge Ujang. Malah ieu gunung oge nu Ujang. Ieu alam dunya oge anu urang kasep. Mamam. Gumilar ingeteun ka indungna meureun nu biasa ari isuk-isuk teh sok dipangnyangraikeun sang Poe. Oh hayang emam. Nama atuh hayu urang kasai heula nya. Gidig Mang Dekong teh turun ka lebak. Budak dipundak natak-takna preh pancuran awi anu caina herang ngagenyas cai nyusu kitu atuh anu bijilna marebei tina handapeun tangkal kiara anu geus jangotan. Cai teh ditampung mangrupa babalongan paranti Mang Dekong mani jeung ngalacai. Terus duanana marani ting kecebrek nyuruh dina pancuran. Komo Gumilar mah abong kena budak mani nate meni ajrak-ajragan jeung ceceureukeuteukan poho dikatiris kasusah jauh jeung indung bapa teh jadi poho bubuhan pangih jeung karesep. Beres mandi budak teh dipunggu deui dibawa ka imah. Keur atuh Mang Dekong teh mirun seuneu gen katel luhureun hawu terus nyiksik gaji domba terus dikana katelkeun terus deui ka Jopoe digurah goreh ku sosodok beusi. Sedeng Gumilar nempokeun gigireunana bari kumetap. Om emam ki. Gumilar geus teu sabar mun hayang geuraam. Gatuh kasepnya da ayeuna geus sasak yeuh. Pokna bari ngeurinkeun sang sangrai kana piring seng song diasongkeun ka Gumilar. Atuh Gumilar mani ceceleubekan dulur bari andekak sila. Sedengkeun Mang Dekong ngajahit katel laju nageunkeun teko sarta leng manehna ngahuleng mikiran caritaan budak nu nyebut 2 kali nyebutkeun uum anu kumanehna teh kateguh naon pihartieunana. Nah teh ngaran manehanana kitu cek garentes Mang Dekong. Ki Gumilar eureun ngahuapna hayang nginum meureun. Nginum. Mang Dekong nanya bari ngarongkong kendi
anu dieusi Ciasak herang. Curulung nyicikeun kana cangkir batok, song diasongkeun. Cai teh diasongkeun gumilar lain nampanan. Ieu mah kalaka melong kana beungeut Mang Dekong. Teu biasa meureun nempo cangkir batok turug-turug caina herang kawas cai atah. Lain hayang Ye cai atuh ye, gerahnya ya ki gerek nginum ye. Kituna teh bari leguk-leguk cai nu dina batok teh diuyuk nepikeun ka beakna. Curulung Mang Dekong nyician deui cai, song diasongkeun. Kakara ayeuna mah gumilar teh daek nampanan. Leguk manehna teh nginum. Mang Dekong nyerengeh bari ngawaskeun gumilar. Geuning ari geus dicontohan mah daekeun cenah meureun. Ki Hah? Ke. Alah cilaka ieu mah. Mang Dekong gugup. Teu wudu geumpeur puguh tara biasa tuh jeung hareupan budak mah. Turug-turug daharna oge kapan can beres. Manehna riweuh jeung sibuk sorangan. Laju ngudar calana gumilar. Alah nabeut gawas manuk cangkuri leung jalu. Dieusian teh dibeuyeulkeun deui. Pokna bari ragayang budak teh dibawa ka pikir. Oh, teh ngaranna geuning. Cek Mang Dekong ngageureuntes dina hatena. Deuh, geuning ripuh oge ngurus budak mah. Ieu mah lamun eueuh nu ngaku mah rek dibikeun we ka si Asmi. Piraku teu atoheun da manehanana mah resepkeun ka budak teh. Tapi dibikeun angge we lah da ayeuna mah kabujeng seep waktosna. Heuh, kabujeng seep dulur waktosna. Ku kituna sageula atuh urang simpen carios gumilar anu digarap ku Kang Ius. Urang teu neun dihandeuleum sieum tunda dihanjuang siang paranti nyokot ningalkeun kapayeun urang guar deui. Kang Ius ngahaturkeun sewu nuhun. Undur kantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.